Russia, St. Petersburg. Monument ka Jenderal Lapangan Suvorov. Percaya yen kitu, sabinerna, Teodipikannya hoka saha monument, pamimpin prajurit bahula iu didedikasikun. Manena henteu nyarupaan potret Suvorov bo dina rare bo dina pakaian. Teu aya hiji-hiji detil atanapi inskripsi anu patali sareng komandan Suvorov dina monumen. Dina dasar monumen, ditulis saha panyipta sareng saha pangadeg. Ia mangrupikeun ukiran palsu anu telat. Eta diukir kana monumen anu parantos rengse. Tulisana dina produk logam cor sok emboss. Ia ngajadikeun leuwih gampang pikeun nyieun cetak pikeun cor. Dina dada prajurit. Huruf cembung kalayan monogram Kayazar. Upami pematung sareng panyusun hoyong nanda tanganan karya maranehna. Aranjeuna bakal langsung nyieun huruf anu nyusun. Sareng aranjeuna moal engke ngukir ciptaanana nanggo pahat. Tapi sajarah yakin yen eta teh inskripsi palsu anu engke